Syarja syukuran dikagus bisa datang ke ieu tempat. Saha salira teh yang nah salira terang nami abdi. Tentu apa atuh Wang Syarja, kaula apa timimiti ngaran buyut anjeun oge. Ajian Runggah Geni. Yelis, singkiat Nyai, singkiat. Yelis, Kang sakit. Nyai itu ngantunkan akang Nyai. Akang tetiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geni, gambaran tina keangkuhan, kebiadaban, angkara murka, sekaligus kaluhungan budi, pangorbanan, jeung abadina rasa kaasih sapasang tulisan manusia. Dina pedaran seri ke-12 ieu didukung ku para palaku Prestiana AS minangka Ki Durgapati, Deden Mustika minangka Durgapati Ngora, Ridwan Firdaus minangka Eyang Brahmana sareng Durbala Ngora, penata acara Giang Muhammad Iqbal, wilujeng ngadangukeun. Durbala taya saurang oge lawan dewek anu bisa nandingan karena dua ajian eta kabeh perlaya temangga pulia padahal eta ajian teh ngan saukur dibarengan ku tanaga jero wungkul can bisa keur ngondang kekuatan tenaga gaib naga bumi. Waktu harita dewek ngarasa capek pisan anu antukna ngalenyep kasarean. Aya di mana aing teh? Nah aing bat diuk di dieu di batu temprak hareupeun guha. Guha naon ngaranna ieu teh? Cingguan Cipeuting geuningan. Tuh, urang ge keur moncorong gede pisan. Ngan cahayana rada kahalang ku mega ngadingding. Sora naon eta? Aya sora angin anu ngakelebuk jeung dibarengan ku sora ajag anu ngelewung di kajauhan. Aing kudu tatan-tatan bisa bancang pake mendatang.
nah harapan aing bet ngadadak aya cirim seorang aki-aki. Nah di mana datangnya? Manehna make pakaian sagala bodas, pakai jubah bodas. Dina sirahna ya makuta mani pating kurilap. Nah brahmana ti mana ieu teh nya? Geuningan si anu pernah datang ka aing anu mere pituduh waktu aing nyiptakeun ajian Guru Bayu jeung Balung Wesi. Wang Syarja, syukur Andi kagis bisa datang ke ieu tempat. Saha salira teh yang? Nah salira terang nami abdi. Tentu apa atuh Wang Syarja? Kaula apa? Timimiti ngaran buyut anjeun oge. Wang Syarja, piraku anjeun poho. Salila ieu nya kaula nu pada patunjuk pikeun anjeun nyiptakeun ajian Guru Bayu jeung ajian Balung Wesi oge. Muhun emut eyang, abdi masih kena emut. Hatur nuhun pisan kana pituduh eyang ka abdi. Dugikeun ka abdi ayeuna parantos tiasa ngayakinkeun eta kadua ajian. Tak aya saurang jawara anu tiasa mapakan kekuatan eta ajian. Abdi ngaraos sugema. Syukur Wang Syarja, lamun Andi kagis bisa ngayakinkeun eta dua ajian mah. Tapi anjeun tong wake ngarasa puas Wang Syarja. Lantaran perlu ku Andika dipikanya ho. Eta ajian teh can sampurna euy. Lantaran ngandalkeun tanaga jero wungkul. Oh, maksud eyang teh kumaha? Kieu Wang Syarja, eta kadua ajian teh salila ieu ngan saukur ngandalkeun tanaga lahiriah jeung tanaga jero wungkul. Lamun Andika hayang boga ilmu eta nepi ka tahap sampurna, Andika kudu bisa ngagunakeun tanaga gaib naga bumi anu ngageugeuh Gunung Sanghyang. Naga bumi naya diki na kitu eyang eta makhluk mitos teh sareng kedah kumaha upami abdi hoyong ngagunakeun kekuatan gaib eta naga teh eyang. Nya aya Wang Syarja, lamun Andika hayang ngagunakeun rohakana tanaga gaib naga bumi bikin ngalambaran ajian Guru Bayu jeung Balung Wesi, tangtuna Andika kudu bisa melukeun heula eta naga inu getihna hokiat. Ngaleungit eta jirim teh, ngaleungit.
Durbala. Tah, tisaprak dewek ngimpi papangi jeung eta aki-aki anu make pakaian siga Brahmana. Isukna dewek lunta ti lembur ninggalkeun sagala kahirupan normal salaku urang lembur. Hiji mangsa dewek meunang laravan ngeunaan Gunung Sangiang. Antukna dewek anjog ka ieu patempatan. Waduh, manias aing pisan pengalaman ki guru teh geuningan. Saterusna kumaha guru? Saterusna kieu Durbala. Sanggeus dewek nepi ka ieu patempatan, petingna dewek mujasmedi di luhur batu nemprak di lawang ieu guha. Keur ngembat eta naga bumi supaya datang. Sapeting dua peting mah eta naga gaib teh teu aya muncul. Tapi dina mujasmedi peting anu katilu dina waktu keur bulan purnama manehna datang. Naga bumi datang, naga bumi. Ikulah kenungguan Andika, naga bumi. Pamirsa sadaya, lalakon ieu mangrupikeun carita fiksi anu teu aya hubunganana sareng sajarah. Bilih aya nu kasabit nami kasebat daerah atanapi kasindiran lakuning palampahan, hapunten anu kasuhun. Ikulah kenungguan Andika, naga bumi. Naga bumi. Naga bumi. Si gaya cahaya seun anu datang nyamperkeun ka dieu. Aing kudu tatan-tatan bisi bener eta teh si naga bumi. Bener we eta cirim teh cirim naga. Matana ceer beureum molotot kayu, sungutna burahai liruhak. Jeung letahna ulah-ulah sehingga pecut seun ngadur ka kayon anu aya di dieu. Sukuna nyakaran taneuh
siga anu keur ancang-ancang rek narajang ka aing. Aing kudu buru-buru ngawatak Aji Balungesi. Pilih gentikeun jeung Aji Guru Bayu. Pikeun ngalawan eta naga. Duh, ngadadak ieu tempat mani jadi panas kaliwat saking. Panas. Aing kudu nahan kekuatan panas ieu ngagunakeun ajian Guru Bayu. Kawasa aing saling Bayu. Bayu wening, Bayu awaking. Guru kuntur kadikjayaan. Dikjaya Bayu sumurup kana diri aing. Bener wae manehna tina ranjang ka aing ngagunakeun seuneu anu kaluar tina sumut. Aing kudu ngagunakeun ajian Guru Bayu pikeun nahan panarajang bari ngawatek ajian Balungesi pikeun narajang padu. Kawasa aing saling Bayu. Bayu wening, Bayu awaking. Guru kuntur kadikjayaan. Dikjaya Bayu sumurup kana diri aing. Geus hasil nahan panarajang eta naga ngagunakeun ajian Guru Bayu karasa pangaruh panas eta naga teh saeutik demi saeutik murangan katingali manehna siga beuki ampek ayeuna mah kabeh awak ngawarkeun seni anu ngalentap aing kudu buru-buru ngawat ajian Balungesi teu narajang balik manehna sabab lamun ngan saukur narajang ngungkul asa uhartina ajian Guru Bayu jeung ajian Balungesi rek diwatek sapenuna. Mudah-mudahan aing bisa manggihan kelemahan eta naga. Kawasa aing saling Bayu. Bayu wening, Bayu awaking. Guru kuntur kadikjayaan. Dikjaya Bayu sumurup kana diri aing. Luar biasa tanaga. Ieu naga bumi teh mani kuat kacida. Ieu bumi inggeung kieu. Manehna geus mimiti narajang deui. Aing rek ditahan deui ku ajian Guru Bayu
nepikeun meper hawa panasna. Saterusna rek ditarajang ku acian balung wesi sapincut. Aing urat wesi, daging aing daging wesi, bumi aing bumi wesi, ilmu aing ilmu wesi, acian balung wesi. Kerel-kerel ajian balung wesi temempan. Haduh, kudu kumaha aing ayeuna. Kudu kumaha. Tenaga aing geus mimiti sudah, tapi tenaga siga anu nambah kekuatan anak. Waduh, aing jadi bingung. Aing mimiti kadese. Aing kadese manehna rajang deui. Aing kudu buru-buru menghindar. Aing kudu buru-buru menghindar. Luncat ka luhur bari males panarajang deui. Ka manehna. Ajian balung wesi. Aduh, anggar temempan malah ajian balung wesi siga anu malikan ka diri aing sorang. Aduh, awak aing meniasa nyadari panas ka cidang. Aduh, nyeri panas. Durbala, dina waktu dewek geus ngarasa taha pikeun naklukkeun eta naga. Sakolebatan dewek ningali dina tonggong eta naga teh aya ciri hideung anu teu ngaluarkeun seuneu. Jorojoy dina hate aya sangkaan buah eta meureunan titik kalemahan eta naga teh. Buru-buru dewek ngawatek deui ajian balung wesi sapinuna pikeun narajang eta tanda. Urat aing urat wesi, daging aing daging wesi, bumi aing bumi wesi, ilmu aing ilmu wesi, ajian balung wesi. Hiya! Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio ajian rungkah geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nantikan penayangan perdana Sandiwara Radio Ajian Rungkah Geni di YouTube kami, Saspro Jabar Dongeng, mulai tanggal 20 April 2026. Untuk yang sudah subscribe, like, dan komen, insya Allah Anda akan mendapatkan rezeki yang melimpah, yang datangnya tidak diduga-duga. Amin. Ya Rabbal Alamin.